Aduh, reply tulungan. Dah bodoh nak orang eta. Naon mudah-mudahan kana HP ini aja bisa dipakai keneh. Nggak ada jalma mah teu luput tina kapohoan kasalahan itu dimaklum we mun wing salah teh. Eta teh can aya ua kejadian eta teh. Lamun ayeuna aya ua meureun urang bisa curhat, wah urang keur kieu ya. Jalan mana nu alus euy. Boteng ek meuli HP ongkoh meuli SIM dibere nginjem duitna teu dibere. Insyaallah aya mah. Insyaallah silih doakeun we cing sukses ieu teh ya Allah. Wage kan apa urang teh keur boga pangabutuh gede. Nya urang ek meuli motor nu bisa ditumpakan. Eta tiap dagang salila ti handap teh juga ayeuna gitu. Yo, Mang. Kadieu tuh, yo. Makan. Oh, kadieu ih. Dia. Ya ajak dede mah. Ya aya tamu deui ya anu tas kadua ieu teh. Teh kadua ti urang. Heula urang nya. Beda sabaraha bulannya. Geus diok di dieu. Jadi ya orang. Di dieu. Jadi baik ngarumpul kan dia. Ngopi moal. Ada Oh kopi nanya. canian deh. Tegablog. Oh, benar. Urang teh goblok euy. Ai korekna di mana? Oh iya. Cika tuh asbakna. Ameh rada nyantai urang euy. Apal meureun posisi dagang tadi kumaha ongkoh cuaca di dieu teh hujan ngaluguritnya. Anjing kasih ca aing. Mono sobot ya atuh keras. Oh. Aing kalem nenes euy. Kumadang-madang acan da jadi pun aing mah tadi. Yo anu anyar ya. Tas itu. Jajang DC. Ya orang Majalengka itu mah orang Banyumas Jadi boga channel Tasik. YouTube ya teh. Jajang DC ya. Jajang DT channel, jangan lupa subscribe. Nongol di Jajang kayak Enggak teh dina channel eta teh kaciri pisan sangsarana dagang. Belas Anu ingat kan mah tina kebanjiran ya ini. lucu pokoknya Mang Jajang mah. Buru-buru lucu. Kebanjiran itu mah lagi palin jadi. Orang Sunda mah ya anu orang Majalengka ya piraku teu wawuh ka beungeut nu ieu ya. Kudu Pangasepna di Majalengka mah urang. Ngimpi wa, Tuh nu nyaingan. ngimpi wa. Cenah mah mirip Ariel cenah ke urang Majalengka mah urang teh. Hauril tindi. Rada yang Ditinggali ti pucuk Gunung Dieng ya. Nah, meninggalin nanti pucuk Gunung Dieng tak juga Ariel cenah. Namun ditinggali ti pucuk Gunung Bromo. Jika Gunung Bromo, Gunung Nanda Sindoro, mirip si Cepot. Mending tinggal di Gunung Sumbing, Adina Sindoro. Jika si Ohang. bapana saha? Bapana si Sindoro teh. Pokoknya salahnya. Saha? Adi lanceng nanti pas Sindoro Sumbing. Ai dieng teh meureun sahana. Lanjut Ipan. Wa dina sejarah mah, wa na eta teh. Cici ngobrol penting sejarahnya apal gitu. Apal urang mah. Ya teh bisa ngeun lagu teh ngeun lagu ciptaan sorangan. Namun keur galau bari mau poe teh sok nyanyi sorangan. Engke cuang request lah kaya ya. Bikin anana lah. Aduh. Sok, request urang. Wengek. Request. Ya nu nyanyina alus sorangan cenah jiga Ariel ya teh. Kayak pokoknya mun salah seung-seurikeun di komen lah. Wayahna ulah ditungan teh nya laguna ya. Sok era teh. Ya mah lagi otak-otak kumaha ya. Can kaburu berimajinasi nage. Karasa kurang gitu biasa berimajinasi teh keur bari pusing apply. Lain pusing teh nih ngelupus bari Aduh. tak sok timbul inspirasi di dinya teh Pak. Dalam sejarah pergoblogan. Tempat-tempat tenggorokan baturah ting. Benar. Eta penting nama. Ya udud, nuwing, ni udud kuing sanuanian ram coba dan nuwing. Wing tegado. Tan uwe tuh tegaduh mah teuing sanajan kieu oge kita Ayeuna bersama. lamun di dinya ek musing dicaram dicarikan kuing anu musing-musing di dinya.
Moal tuh Oh, sih. ya. Da tadi teh carita orangnya ke istirahat balik dagang teh nya. Heeh. Keur kikieuan. Ai datang teh Asep anu ngagadoan channel YouTube Guludug TV kreatif teh nih. Kumaha cenah teh cik Asep teh. Kieu cek Asep teh wa. Mang aya nu wayahna cenah ku urang rek di review gitu ya. Oh. Ngan aya kekurangan itu. Kurang teh ngan bawa bahan review tapi teu bawa kopi. Kudu nama aya orangnya apa. Tadina tadi sare orang teh main game wae tapi ingat orang teh hayang apal naon alasanana pedah aya wae di dieu jadi kuncen di dieu gitu kan. Padahal batur nama saangkatan nama geus arewa geus kalabur sekali Jadi nyamat apal eta kan si bos dihanap teh tadina lain bos. Padagang geus juga urang. Tuh coy, padagang bisa jadi bos ayeuna. Eta nu kamari nyeun roda dina video nu kamari. Tadi nu video nu mimiti nu ngeun roda teh teh bos anu make baju trail eta tah. Tadi nama kas urang kieu. Kawas alurang kieu padagang. Alhamdulillah ieu nama tah. Jalma eta anu ngurusan urang ti leutik teh, ti leutik di dia nu leutik masalah teh leutik ilmu dagangnya tuh ka urang nyakatakeun. Ya bisa lah dagang mah sanajan can mah oge kuncina jalma hirup mah kitu ya pokona mah tadi geus disebutkeun nya. Heeh. Enak bisa ngopi mah ngopi. Inti namanya jaga we kekeluargaan. Nomor hiji. Nomor Buat hiji. ide di luar gitunya. Keluar aing ngarang keluarga teh pan ngareunah urang aya masalah meureun di dia ada urang teh bawa kenalan di ditu cenah urang keur aya masalah ya di ditu teh Ayo kebugan. bisa ka ditu urang teh minta tulung ya Bisa gitunya yang masalah tanya. an apal meureun urang teh orang Banyumas ya bisi urang erek ngalongok ka Tasik itu dulur urang teh macet di Ciamis aya Asep pan orang Ciamis Bisa ngabungila di Asep. bisa minta kopi we mah gitu Bisa Asep pada bager. Ya tapi si anu orang Ciamis ya, di dia orang Ciamis, tah ya orang Banyumas, tapi teparugu gede tadi di Tasik cenah we. lupa dengan ngapain lah jauh-jauh Kayaknya mah ulah jauh-jauh di pokoknya di kubur di leuweung we nya. aduh Cita-cita namanya lain yang di Mekah lain. atau itu mah cita-cita banget yang pengen di Mekah mah Atuh mudah-mudahan jadi tampil. ya doakeun we ku sadayana ya Ulah didoakeun hungkul silih doakeun. siap insyaallah Kudu sulah silih urang teh urang Sunda mah sok sulah silih. Ulah silih. eta teh Rajan rugi ge nya orang Sunda mah loba untungna. Komo aya udud mah. ngaranna meureun Pak Untung Tahu ka orang Sunda lamun lagrag dia tanggal kalapang hirup kene leungeun potong untung teu paeh cenah. Heeh. Benar eta kana ngajen orang Sunda mah. Duh, untung wae alhamdulillah ka mana-mana ge. pada ngaranna we Pak Untung Channel alim rugi. channel yang rugi tarik his oh ya Eta mah bahasa nage nya waya-waya ya. Bayar. lain wae nyari lok atuh nu urang ketrokan Bisa ka Darieng ya coy, ka Dieng kan lewat ka dia teh tah ka Wonobungka Kaliangat tah ka Kaliangat. Pasti lewat loba ngajajar tukang cilok tah beelian. Ulah ditembokeun hungkul nya da karunya eta teh panas kepanasan, hujan kehujanannya. Nah, beelian nya. jika we mawar bodas aja panas kepanasan dan kehujanan Jodoh mawar bodas. yang selalu memabukkan diriku Jeng. Ayo. Ingat ke ngora eta teh. ayeuna sekolah tuh Alhamdulillah enak ngora kene. Geus buntutan. alhamdulillah yang sebuntutan ya kurang we budak pangleutik Nah, teh carita nama urang teh kalahiran anu katilu, ya nu kadua, ya nu kahiji, tapi kawinna we nu kahiji, ya nu Ya nu kadua, kadua, ya nu ya nu katilu. Encan ieu mah euy. Jadi di rumah keduaan. Doakeun keduaan pasti manjur. Nya Ya geus di rumah keduaan ya soalna ya akhir pangheulana geuningan. Iya si bontot wetah hayang kawin ti heula sudah. Astagfirullah, lahir pangpandeulina kawin hayang ti heula teu ngira teu tuh sopan jadi eta kaya kan. tuh. Urang kahiji tuh, kadua, tuh katilu tuh. Tapi umur Umur pangkolotna, pangkolotna kadua itu. pangkolotna, pangorana ulah percaya kita ulah percaya
Ya. Udah katingal dia tuh batur ge bisa nganele dina beungeut. Teh indah kayak batur bisa komen ya cek batur ya mah anu ningali video ya. Sampai komen mana pangkolotna cek ua cek dulur-dulur kabeh gitu tah. Cek Oh, sobat-sobat komennya tulis anu komentar. balalager anu teu pelit nya anu bager pokona masa bager-bager rek ngadeketkeun persaudaraan sok li komen nu penting nama komen ieu mana ya anu pangorana paling tiga namanya moal katilai ku batur oge. Oke, insyaallah mun aya nu balalager ningali video ieu meureun seueur aya insyaallah aya nu ngomen Kade subrek deuna ulah ngomong. subek Meh tara sukses channelna euy. lah dukung we dukung Heeh. sok dukung Bari doakeun. kunaon we doakeun dukung ek didoakeun alhamdulillah urang mah silih doakeun geuning he urang Sunda mah cenah najang maung-maung oge Heeh. Meh narawan ka surgana cenah cek paribasana teh mah. ya ayeuna mah geus pentingnya cuang dengekeun ya ciptaan ya ciptaan Mang Diki cuang dengekeun ya langsung ya ya lagu ciptaan ya anu ngawur teh ngarapak pokona mah teu paruguh nya anu penting mah happy cenah Jalan-jalan ke pasar kuda. Asik. Terus Oh. wah ulah ayeuna gara reviewna aduh aing kamar ulah ayeuna please. so Please ulah ayeuna please. kalau sok daya mah eta non hiburan hungkul gitu hayang apal gitu tah kumaha anu jago ngagitar teh Daun teh jago ngitarna ge. sama-sama belajar lah Kan orang yang nanya ya teh. Ya teh kamera live Facebook tawa kamera biasa ya videona. kamera biasa Oh, lip mang kayak deui lip mah berarti kan bisa dipotong. bisa lagu nu teu puguh nu penting happy ya mah jeung ngahibur diri Sok ciptaan Mamang Diki. Ulah atuh da can boga laguna ge. Nu bareto teh geuningan. Anu mana? Nu bareto dinyanyikeun basa di deukeut walungan geuningan mah. Aus ya eta ciptaana asa menyentuh kana hate. Kata mah atuh judul lagi asal mah da kana ieu teh ai. Sangareunaheun teh urang resep eta. Bajing suarana aus Mang Diki. Kumaha teh nya? Nu mana aja? Tah kitu tah. asik tarik mang ayo semongko Ya atuh da can boga laguna ge mah. Sok kuncina heula, kunci A. Ayo, mantap. Sorry, sampai. Krik, cangkrik bos. latihan sepak bola eta mah Ulah ayeuna mah. Ulah ayeuna siap. Bung. Tarik sis. ye goyang joget-joget ayo Aduh, ripaing tulungan. Ah. Kudu happy. happy ya garelo kabeh di dia mah da Allahu Akbar, tulungan dia mah jajang bener rupiah ya mah.